Sawer kinten-kinten hayang nu panjang, hayang nu pondok. Ibu-ibu hayang nu panjang, bapak-bapak hayang nu pondok. Sakitu abdi mitutur kahideung pangantin sepuhnya nyambak satu pulang ewan supados langkung berkah panggitan di awitan pengosan bismillah. Tos siap Bapak? Di bismillahan heula Bapak. Insya Allah pondok tapi barokah. Sanis pondoknya gak sanis. Sakit ngabiarin dan teman-teman bisa ngomong di sekarang sekira kasar kesempatan yang akan kamu studio 1. Sakit ngabiarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.